أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ya wasi'al karami ulah diurang aya riya kumaha carana aya ujub kumaha carana aya hubud dunya kumaha aya hubur riasah kumaha lamun eueuh guru endeu kumaha panyakit-panyakit nu aya di diri urang ngaluarkeun hese sebab kumaha sebab urang mah ya ikhlas bisa ngomongna doang praktekna mah hese. Waalaikumsalam enak ya alhamdulillah ya mamang usaha kuaring geus kapanggih usahana kuaring geus dibabagikeun ka fakir miskin ka manehnya nah ieu mah bagian kiai ikhlas tah yang nanaon teh ikhlas mah teh kudu ngomong ikhlas orang di jero mah abeh aing kanyahoan bahwa aing barahan penyakit di bae kan ngabae aing engke ku batur di aku fakir miskin ngaraku segala yatim ngaraku bahwa aing nu dermawan penyakit di bae kan tadek ngaleungitkeun hal-hal nu kos kitu kudu aya pembimbing ya da mursyid ngaran dipaksa subtariko tak wirid naik tak naik kuari mah tariko teh lalagaan kuari teu meunang disentak ku guru haju marah bae atuh tariko si kos kitu dilepas ku guru lagi sabaraha atuh sia teu meunang dipentak ku guru haju bae ka guru suudzon teh mah guruna hubud dunya ka aing mentaan bae teu meunang ku guruna teh diapilainkeun lain mikir geus hese kuari mah neangan sosok jelema nu norekat teh hese lain hese embung guruna ge lantaran ieu bakalna lain sinergis endahan jadi musuh geus bade ditinggalkeun sebab bakal jadi musuh bahaya toriko bakal tekar ti kunyana lain zikir mah gampang beda zikir sabaraha ieu 160 tah saeutik amat tuh nafsu kan 165 saeutik amat sakena ulama 500 ge siap sakena teh geus hawa nafsu penting sabaraha lah ulah loba-loba penting mah tuh 200 lamun kuat 500 lah kecil sakena oh 1000 2000 kurang mah siap sakena nafsu mah bisa bae geus sabodo sia tuh di luar aturan ada aturan teh norek engke da ka dituna be jelema teh norekat mah kitu teh jarita aing aing cara aing norekat be aing bisa hiber segala jadi geus leuleui yang ngomongna ge leuleui tah eta akibat henteu make aturan torekat teh jeung jelema engke teu wauh tuh kudu beda sebab urang mah kan norekat nya mah kan henteu tuh kudu beda urang mah jelema ikhlas ikhlas sih ngomong-ngomong tolol tah kan gitu jelema kudu ngahormat ka aing sebab aing manorekat asal henteu dihormat aing ahli thariqah thariqah atuh sia ngahormat ka aing pan aing mah ahli thariqah teu terbimbing mah kos kitu mentak jelema endek hayang norekat sakali dua kali can meujeuhna sebab naon gaya jeung lagana encan manjing bahaya ieu mah di bere thariqat mentak khusus cenah mah merekna kanu geus siap. Assalamualaikum kiai yang belajar ibadah we cenah kuari mah kuliah ya penting mah yang boga pagawean. Maksudna sholawat mah geus dikeun ieu ceuk. Aja yang naon tuh eta bae cenah sok ngadenge tarekat-tarekat. Bener. Kumaha lamun pamajikan mama ngaju ninggalkeun mama? Ih kaulah tuh kiai. Kok tarekat sih ka pamajikan. Eta kan dicoba budak. Guru tarekat kan coba. Pamajikan kan dunia, kumaha mun pamajikan ninggal warung, kumaha mun warung ngajejes ye. Eta mah sakadar cobaan kanyana siap henteu. Ieu cenah kula yang norekat. Bagawe naon? Kula mah gahan ngaji. Alhamdulillah tuh bagus. Santri santri. 100. Siap ieu norekat. Siap. Sia lamun norekat santri areueuh. Pakalna. Teu kaburuna naon, mau santri areueuh bae siap. Kayak ku jelema sia geus teu diambeun teh. Ieu tuh embung, berarti teu siap. Berarti berat ka jelema. Berarti berat ka kana kamulyaan, berat ka dunia. Tarekat. Larek ngarekat kayak
kumaha teh lamun warung si ambruk kajen ge lamun kuari ge ambruk ieu kumaha mah geus disakamariankeun bae teh kumaha sia lamun ke sia haju imah leungit kumaha can boga imah can boga imah kumaha sia haju lamun ka Bogor lamun pamajikan si haju indit kumaha teu laku-laku ge can kawin datang ka kuari ge teu laku kuari perusahaan sia naon teu usaha baru sebatang kara sia bener nek nekat bener sia lain nek nekat dia mah pelampiasan mah kos kitu terjadi norekat mah ilmuna secara syariat geus aya jang ketika ieu sah teu kudu nanyakeun ieu teh batal teu kudu nanyakeun malah mun aya batur nanyakeun bag-bagan syariat kunyana bisa kajawab besinyana engke diangkat jadi wali batur naranya bisa ngajawab mah nya aya wali engke bodoh ji syariatna heula nomor kedua geus kudu siap ditinggalkeun ku jelema sebab teu dimaksud jelema mah andai kata jelema ngusirnya na atuh siap bae sanajan anak pemajikan ngusir ge eueuh masalah sebab deka Allah andai kata kesalahan persepsi pemajikan jeung anak teh lain deui cara Kangjeng Nabi Lut pemajikanna beda persepsi kajeun hukum aing mah deka Allah usir aing ku sadunya aing deka Allah aing mah supaya boga perasaan aing hiji kadua Allah sakitu hirup andai kata ieu kabeh mencomok kajeun asal ulah ku Allah andai kata ya dunia leungit kabeh kabeleum ulah wah ka dunyana aingna ge kabeleum ridho mun ku Allah beres oh sia beneran kitu beneran beres nanti moal sieun ti penting ge ti penting zikir jam 1 jam 2 dadah aya nu paeh dadah pocong aing teh sieun ka sia pocong paling muringkak bulu doang teh sieun aing mah hayang ge ka Allah sia kudu ngaganggu ka aing ayo sia ganggu aing mah moal ka Allah aing wani ninggalkeun pamajikan aing ninggalkeun anak pamajikan aing kurang kumaha tapi aing pindah heula aing ka masjid eta teh aing teh ka Allah aju sia ngaganggu ka aing ya awas ya ku aing sieun kunti anake mohon maaf sareng sieun atuh lamun urang kadele sieun kunti anak ini mah bohong-bohongan ya mau ke Allahnya bohong nih ya katanya ya gua ganggu lagi nih ntar ada bapak gua yang lebih hebat lagi ya ini mah gua mah belum seberapa ya datang bah sini hanya ada orang harus diganggu bah nih sama saya mah kurang takut ya bah coba sama abah iya tapi lamun geus kalah anak incu sia 7 turunan datangkeun ka sia jurig sia goblok cak jurig teh kontes sieun sih sesama jurig tidak takut belum tahu kali lu gua kan raja jurig terima kasih ya kasihan hiji Allah karak wanian nyana ka gunung sorangan di luhur gunung eueuh kasihan sebab deka Allah wanian nyana ka leuweung di leuweung sorangan teh sieun sebab deka Allah lamun geus hiji doang Allah karak orai datang hareup salam assalamualaikum ya wali Allah leos kedatang monyet assalamualaikum ya wali Allah datang gajah tulalena kayak gituan assalamualaikum ya wali Allah datang mau assalamualaikum ya geus kabeh ngaku kabeh tatangkalan teh harirup maraca salam assalamualaikum ya wali Allah assalamualaikum ya wali Allah tah geus dibere dedengian ku Gusti Allah lain dedengian ieu dibere dedeulean nu lain dedeulean ieu mala ainun ra'at wala udhunun samiat masyaallah di dunia keneh geus dibere model kos gitu geus dibere ku Gusti Allah kumaha hayang kun fayakun Allah dibikeun ka nya hayang naon sebab anjeun geus bebeakan ibadah ka aing kos kitulah carita waliullah sakadar wali aya wali di urang geus jelas kembangkeun
ilmu kewalian adalah para wali songo. Di samping eta loba keneh terus datang ka kuari ilmu kewalian teh masih keneh aya. Nah iyalah eling anjeun Muhammad sok geura ingat-ingat pangeran anjeun tapi di jero hati anjeun bae motifna tabarwawagi papaksa. Urang makan sapopoe teh inget teh lain ka Allah, inget teh ka dunia malulu, inget ka perusahaan, urang mah inget ka sawah, inget kakak bogoh urang nu aya di Karawang teh. Eta bae inget teh. Ieu mah geser ka dieu teh Allah hiji. Allah. Dengan cara anu spesifik ti guru. Sebab awak kurang mah ieu awak lohir nganana pae dikubur. Ternyata horenganan aya batin di jero batin teh aya lelembutan aya lelembutan teh dibagi-bagi ku ahli thariqah Naqsabandi mangan aya 5 Naqsabandi wa Qadiriyah mah aya 7 tergantung kumaha nu ngabagina berbagai latifah jeung sia-sina diurus kunyana dipaksa pemaksaan pengurusan dengan keinginan anu kuat ninggalkeun trek dengan makom anu geus disadiakeun dina aturan-aturanana mulai makom ieu naik blak aya di dinya. Oh jadi di tuh iyalah geus satu zikir lagi bawa fauqa siriduna jari di dinya ge dititana teh wazkur rabbaka fi nafsika di jero hate bae nu manta khairu dzikri ma khafi ang bagus teh zikir anu samar di jero hate nu nyaho malaikat ge teh nyaho nya Allah nu nyahona ngan nyahona seungit malaikat teh ari zikir mah teh nyaho sebab malaikat mah nu zahir langkah-langkah orang tapi sengit malaikat yang bener sengit amat sengit barang ngambuan ka dieu bau sengit ambil balik ieu zikir. Nah mimiti zikir jahar la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah bari mi zikir kopi Allah sesuai jeung detak jantung urang disesuaikan jeung perintah guru. Allah kamana arah Allah. Jadinya mulai zikir nafas waqad diri sya'na bidkhalin nafas. Sok takdirkeun domir sya'an dengan masuk nafas asup babil khurujin bil aqdas ketika keluar takdirkeun make asma Allah nu maha suci Allah geus kaluhur kajrohu keluar Allah mantap mimitina lama buda bihakin kedua lamak sudah bihakin tilu lamat luba bihakin opat dan lain-lain sebagainya teu meunang urang kuaring ngatur sorangan aya waktu-waktu mulai kidinya geus lain deui perasaan dirina geus lain deui salat geus lain deui sangkilang babarengan jeung jelema tapi lain deui zahir mah zahir batin mah batin bae geus aya di alam nu eta. Iyalah dalil zikir khauf nurutkeun cek di dieu mah teu meunang gandeng-gandeng zikir teh paling sedengan kosdan sedengan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah teu meunang gandeng. Nah, ayeuna gandeng engke di zikir jahar. Dalil lain deui. Maka diatur ku ahli thariqah ti mimiti zikir jahar, datang ka zikir khafi, dakar ka qadiriyah wa naqsaband dan berbagai-bagai zikir sarua dek usul ilallah hayang menyerupai malaikat. Mantap cak di dieuna bil ghuduwi wal asal wala takum minal ghafilin. Ulah rek paraho maneh ka Allah. Tina zikir ka Allah sapaksakeun. Dikeun digunakeun aing begitu hudang geus lain ka Allah begitu hudang langsung tek iya jare di tempat saya sekarang betul iya entar ya oke ya karena kurang HS barang di dalam waduh geus 4 panggilan
Keur HS kana geus dipanggil goblok teu begon teu tolol teu. Waduh. Sagede oh iya, encan mandi ya. Iya betul. Nah, ayo. Ya sip. Oke, deal kan. Kakarak turun di tempat sare dekat cai guys. Ya. Ya. Wah iya bagus. Oke. Tunggu ya saya mandi dulu. Encan mandi mesti lo kali panggilan. Dasar juri gablek. Ulah kasinggung sia. Biasa bae sih. Ahli Allah teu pernah boga HP, teu pernah boga TV, teu pernah pepegatan kana mah jangan bos katu geus udang hes geus masyaallah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Terus alhamdulillah Gusti dihudangkeun tina sare teh kembang maot masih keneh dibere umur ku Gusti kuatkeun abdi jeung ibadah ka Gusti mulai udang jam 3 ka cai geus menta ka Allah menta dipanguat mandi salat Allahu akbar Gusti abdi bisana sakieu salat nu nitahna Gusti nu ngagerakeun Gusti nu rek narimana ge Gusti nyangakeun sadaya-daya abdi mah bisa nangan sakieu mulai berangkat ka masjid salat subuh Allahu akbar beres salat subuh langsung nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti abdi dititah ku Gusti digerakeun ku Gusti abdi basa kadar hayang ridho Gusti bagus jeung goreng nama kumaha Gusti bae nu nganileh nyanggakeun sadaya-daya sakieu kabisa abdi berangkat ka imah langsung maca Quran auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim cak majikanna ka ieu kopi tutupan bae heulanan aya jin gege jin nyana horeng urang wacan ge naon kopi mun aya susu itu goreng can kacai-cai aja masyaallah pamajikanna ngarejag-rejag ho salagi jadi kieu cenah ieu was-was salagi awas aing keluar teh geus kudu gembrak deui parah cek majikan ieu ka haji jadi kieu barang ngaji ka Cilongok ieu nya atuh kudu da lain gitu ka ngedo kopi lah teu kudu ke nyedu sorangan bae ka jauh boga suku masyaallah cek pamajikanna loba amat perubahanna ka barang teu boga duit ku ari sial jasa mawas diri burungnya ya Allah ya Karim. Nah beda jauh ahli dunia beda jeung ahli Allah gerakan-gerakan adalah sebab nu dibendak hati jeung di otakna ahli dunia selalu dunia meme sare geus di HP urusan dunia ketika sare berpikiran dunia ketika ahli Allah udang sare keur sare nage emang ka Allah udang sare nage ka Allah nu batak naumul alim khairun sarena alim ilallah ma'rifatullah lebih bagus tibatan ibadah 1000 rakaat jelema tukang ibadah tampal HS tabae nama jadi HS tabae ge HS tabae jadi ibadah HS tabae ge lebih bagus tibatan 1000 rakaat ku batu batak waliman lobana HS bae waliman HS ge lebih bagus itu baca Kangjeng Nabi naumul alim khairun je tidak kau aja nyarita dari Kangjeng Nabi nanti Allah sebab lan memeh guys Allah ketika sare set pernapas sarua jeung sarakaat pernapas sarakaat sabaraha jamnya na hes sabaraha napas etara jadi rakaat je batak nya mah makin kebal hesna babandinganana Gusti Allah nyaritakeun hamba nu selalu ingat ka Allah ialah nu ngaran malaikat cek Gusti Allah innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadati
wa yusabbihuna wa lahu yasjudun. Ya hamba Allah nu ngaran malaikat bade ciptakeun ku Gusti Allah petena nur lain lalaki lain awewe tanpa aya jasad. Malaikat bajeng eueuh nafsuan istuning didamel ku Gusti Allah teh jangaladen ka Gusti Allah. Aya anu salat bae, aya nu sujud bae, aya nu ruku bae, nu tasbih bae, zikir bae, eta mah urusanana urusan Gusti Allah ngan kabeh ge. Innalladzina sanyana malaikat inda rabbik anu deket ka Gusti Allah lantaran teu pernah maksiat deket rahmatna jeung ridhona. La yastakbiruna tusombong tina ngaibadahan ka Gusti Allah nya nama diciptakeun teh istuning nurut ka Gusti Allah. Wa yusabbihun nya nama terus nyucikeun ngabersihkeun ka Gusti Allah ma la yaliku bi tina perkara nu teu layak ka Gusti Allah. Urang makan loba hal-hal anu teu layak ka Gusti Allah. Aya ngarasula malaikat yusabbihuna walahu yasjudun. Teka saha malaikat masujud ka Gusti Allah aya khusyuk nangtukeun sujud ka Gusti Allah teu ka batu teu ka kayu teu ka makhluk dengan bil khudu wal ibadah DPDP ibadah selalu ka Gusti Allah. Konsepna hayang jadi wali supaya akur jeung malaikat teh ieu nomor kahiji la yastakbiruna ulah sombong. Mentak iblis teh umiro ibnu Adam disujud diparentah anak Adam sujud pas sajadah. Awalna makang jeung Nabi Adam umiro Adam disujud pas sajadah atuh palahu al jannah. Kanjeng Nabi Adam kita sujud ka Gusti Allah hajunya nama sujud atuh boga sorga. Haju umat lagi ditita sujud ka Gusti Allah haju sararujud atuh falahumul jannah. Jelema anu daek sujud dibere sorga. Ai umir tu sujud di Adam aing mah tita sujud ka Kanjeng Nabi Adam aing mah embung atuh palian nar aing mah bagian neraka. Bedana Adam jeung aing Adam mah tita sujud ka Allah daek bere surga. Aing mah tita sujud ka Adam embung aing mah bakal dibere neraka. Ulah sambat ka dia aya cak iblis maknya aing kudu sosoranganan di neraka. Aing urang cikupa urang braraja deuk diacak-acak supaya ngabaturan aing. Hayo siapa ini sia de teh kiai teh jauh kiai teh naon eta mah cenah kori komo kori bebari ku aing digirekeun lah. Eta mah cenah pengusaha mah komo deden. Eta mah cenah pejabat rajana eta mah kos kitu acak-acak geus ku aing. Eta mah ki haji heuh boro-boro ki haji kiai ge ku aing beak ku aing gas pokona atuh tungtung nama dibelai raja lain nurut ka Allah nurut ka iblis. Di Cikupan nurutna lain ka Allah nurut ka iblis. Di Sepatan di pondok wabeh nurutna ka iblis. Iwal teh di Cilongok masya Allah istimewa. Ya Allah ya Rabbi. Nah nu mantap kurang singa dewe singa geser jero hate urang konsep lah yang jadi malaikat ieu. Nomor kahiji la yastakbiruna ulah sombong. Selama aya kesombongan di diri orang boh aing mah pan sugih moal jadi wali, boh pan aing mah gagah moal jadi wali, boh pan aing mah pinter moal jadi wali, boh pan aing mah kasep moal jadi wali, boh aing mah pan boh aing mah pan boh aing mah boh lag-lag ku sia boh moal jadi wali. Kudu tawadu sugih tawadu dina sugih, pinter tawadu dina pinterna, gagah tawadu dina gagahna. Urang jadi pejabat tawadu dina jabat, urang jadi kiai tawadu dina kakiaian, urang jadi pedagang tawadu dina dagang. Deureuss tama ilmuan hartaan gagah. Ieu mah harta eueuh ilmu eueuh gagah eueuh tapi tulang cangkeng diceuli goblok. Aya ku ari jelema
Saya asal kos kitu we ka dieu heran aing mah. Ih, pajar namanya ana bae. Aduh, jadi sebutkeun di ngaranna. La yastakbiru. Nomor kedua. Lamun urang geus teu takabur wa yusabbihuna. Sucikeun Gusti Allah malayaliku bersihkeun lain sakadar subhanallah 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 subhanallah. Tapi bersihkeun sebab kabeh kaluar moal aya nu kaluar tina kudrat iradat Allah. Ulah sok cuat-cawat nu mantak nomor kahiji dina latifatul qalbi nafsul lawamah adalah laom. Ulah cuat-cawat selama urang nyuat-nyawat berarti urang teu ngabersihkeun ka Gusti Allah. Urang nyawat ih teh budak kasep namangan pendek moal jadi wali. Beuh budak geulis damangan masyaallah kunaon pendek moal jadi wali. Eta budak jangkung nama semampaengan seetik mah kunaon hideung moal jadi wali. Moal jadi wali. Sebab aya cuat-cawat ka Gusti Allah bersihkeun sebab eta dadamelan Allah. Urang ningali orai ya Allah kawasa amat Gusti nyeun orai. Urang ningali kalabang masyaallah dadamelan Allah nagara mana nu bisa nyeun kalabang. Urang kapanggih jeung kungkang ya Allah kungkang ku hebat amat potonganana jeung mawa babauan maha kawasa Allah. Da kumaha coba ayo kabeh kenang Allah saha nu nyeun kungkang. Wal aya ayo aya kica-kica ya Allah ya Rabbi ya Gusti Allah maha kawasa nyeun kica-kica segala rupa. Aya sireum teu pe asup ka ceuli kawasa Allah ngasupkeun ieu sireum ka ceuli abdi. Ayo da kumaha coba. Urang mah goblok sireum tolol sireum. Lamun geus kitu garak yusabbihuna. Lamun urang geus katakaburan kemudian nyucikeun ngabersihkeun ka Gusti Allah malayaliku kemudian walahu yasjudun sujud ka Gusti Allah. Sujud teh lain sasujud-sujudna tetapi mah sujudna teh bil khudu'i wal ibadah aya jelema nu sujud tapi ieu mah sujudna teh ngan sakadar cari muka. Aya anu sujud DP-DP tapi ieu mah keur mancing horenganan hayang dunia. Aya jelema anu sujud ka Gusti Allah beuh salat hajat tage pohara jasa. Barang menta horenganan ditihawai. Sujud bloon. Sujud bloon. Sujudna lain khudu jeung ibadah inopa. Di wirid kunyana 7 poe aju ngadoa Allahumma lain kol basar witi. Kamalayan talhadi dari Daud alaihi salam. Gusti, abdi kakarak boga pabajikan hiji hayang nambah Gusti. Supaya leuleus hate sarwiti jeung nu kolot ge supaya leuleus dibere ku aing doana moal dibacakeun. Wah bahaya gitu. Bahaya nyaranung kabeh murid aing ge. Eta apa sujudnya bagus henteu. Sujud teh. Maneh kunaon sujud masyaallah layak Gusti disujudan ku abdi sebab Gusti Maha pencipta abdi makhluk. Gusti Khaliq. Hayang ganjaran teu hayang. Hayang ganjaran abdi mah teman mereka ganjaran mah Gusti atuh nyanggakeun sagar abdi mah sujud kelayakan abdi sebagai makhluk teu hayang ganjaran saeutik-eutik acak kakarak takabur eueuh dinyana maga bersihkeun Gusti Allah aya dinyana sujud aya dinyana janu kieu mah malaikat ketika makhluk geus bisa seperti eta bakal akur jeung malaikat maka nyana bisa ngalayan ke alam malakut sebab geus akur jeung malaikat. Dicontohan ku Kangjeng Nabi teh subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Gusti Allah anu geus kaberangkatkeun hamba-Na yane Kangjeng Nabi. Bahasa abdi berarti jelema ai jelema mah berarti jasad jeung rohna. Diberangkatkeun minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jibril bawakeun burak. Burak aya di dinya ceklah Kangjeng Nabi. Set.
ke Masjidil Aqsa ti Masjidil Haram sakicep di Masjidil Haram naik ke Sidratil Muntaha sakicep muka lamah jeung Gusti Allah bari malaikat Jibril mah teu bisa nganter turun deui sak masyaallah karim kok bisa kos kitu lantaran geus senyawa jeung malaikat la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihuna wa lahu yasjud kuari dipraktekeun ku para hamba-hamba Allah mulai ti Sidina Abu Bakar Siddiq, Sidina Umar, Sidina Utsman, Sidina Ali. Sidina Abu Bakar kitu keneh Sidina Umar dongeng geus panjang tama khulafaur rasyidin kabelah dieuna. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani masyaallah bisa ngalanglang buana ka alam malakut. Abu Hasan Asyadzili bisa ke alam malakut. Uwais Kurni ketika Kangjeng Nabi Isra bas berat ngaros ka malaikat Jibril man huwa ya Jibril huwa min ummatik eta umat anjeun saha Uwais Al-Qurni nuju naon di dinya nuju istirahat ya karim istirahat di bawah aras teu kira-kira kapan di Pudoli istirahat di Cikupang ya nama Cikupang anu aya teh anu ngagebegan jagong teh naon garang-garang nu sok ngagebegan jagong teh naon di Cikupang naon atuh eta sia sok kadi janji aho aing teh nyaho acan loh coba ge sok pura-pura atuh wayah pura-pura mah pura-pura bae atuh ya karim masyaallah ya ada hadapan aras hamba-hamba Allah anu geus bisa la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun eta maluhur teuing belah ditu kuari manu belah dieu bae eta Syekh Abdul Karim bisa hibar ti Mekah ka dieu neuk kalayan Syekh Asnawi eta Syekh Asnawi na ge bisa hibar ka Lampung eta tangkal kayu gede anu kulimaan ge kapan teu katangkep kapan eta teh diragaji make ieu ku Syekh Asnawi teh waktu deuk ngabangun Masjid Banten blok geus turun ngagublag ieu teh kan lu bisa mawa di Lampung teh akhirna kita pareureum kabeh peuting ulah anu nyaho ku Syekh Asnawi ngan sakadari kita doang kayu sia teh dituar aju deuk dipake ngabangun Masjid Sultan Banten wayahna siap berangkat ka itu ka Merak lempang sorangan kayu Masya Allah karim namun orang bisa kos gitu misalnya Haji Pende bisnis kayu di Kalimantan ka dieu waduh geus teu mau keteronton-toronton deui oh polisi oh naon daratang ka dieu gebrug-gebrug we nimpah imahna lamun eta Syekh Mansurudin masyaallah manehanana berangkat di Mekah melalui sumur Zamzam set keluar di Sibulakan masyaallah hamba-hamba Allah anu geus bisa la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun teu kudu dicaritakeun ambaleh loba di urang wali-wali Allah anu hut-het perang jeung musuh sorangan anu hut-het manehanana ngalawan kabatilan sorangan anu hut-het nyana berangkat ti nagara ka mana ka nagara wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitab nah henteu beragama-agama anu hati jelema-jelema anu dibere kitab yana Yahudi jeung Nasrani masyaallah karim ieu nu hese urang deuk mencapai hakikat teh kan kudu perang lamun ieu jaritakeun qatilul ladzina la yu'minuna perang di medan laga jeung kafir jeung Yahudi jeung Nasrani dua mun teu urang nu eleh nyana nu eleh selesai babari teh mah aya masana masa peperangan sanajan relay sabaraha puluh tahun tapi masa urang mah pasti bae aya waktuna Palestina geus sabaraha puluh tahun perang tetapi kapan waktu perang nama si eta mah sakitu bae nah kuari qatilul ladzina la yu'minuna bil yaumil akhir perangan kafir-kafir Yahudi jeung Yahudi aya waktuna nu hese ge ieu merangan kahayang merangan nafsu yang mencapai tahap hakikat di samping kudu boga guru syariatna heula nu rapi menuju ke Allah hayang usul melalui thariqah guru na ge teu sambarangan
guru torikoh anu ayeuna mata teh Masya Allah karim ieu mah keur carita masa si guru torikoh masih keneh kudu make mahar sagala sia geus beat ku aing nya sapi hijinya kok torikoh sek urusan jeung sapi mun eueuh sapi kumaha cenah ya kebo dua mun eueuh kebo emas mun emas lah duit bae tuh hese yang naon tuh mama mursid yang beli mobil. Iya, urusan ada iya mursid teh dek beli mobil tak jauh. Kudu nu bener lain urusan kaya jeung miskin tapi lurus ke Allah. Teangan anu bisa memantau karena kalakuan murid salah jeung teu salahna, mundur jeung majuna eta garana guru mursyid. Untuk mencapai hakikat lalaunan dan hayu berarti kan aya titik-titik nu keur diperjuangkeun tahap awal ieu nu kudu diperjuangkeun teh nah lamun urang jaritakeun berjuang perang ngalawan nafsu urang makan kuari hese ieu nafsu mana nu ku urang geus diperangan nya teh nyaho lebah berarti kan kudu aya anu nganyahokeun nafsu nu ieu nafsul lawamah teh aya sabaraha nafsul lawamah teh aya 9 perjuangkeun hiji-hiji al-laum al-hawa al-makruh al-ujub al-ghibah itu al-kidbu nah perangan eta sok sia hiji heula hiji ulah cuan Jawa delanan perangan eta salila sia nyuad-nyawad berarti sia moal usul ilallah sebab pada hakikat nama kabeh dia nang Allah ketika sia nyawad ka hiji perkara pan eta teh bertentangan jeung hakikat sia dek menuju hakikat ulah nyawad sok urang mah pan cuad-cuad bae ka jelema teh sebenarnya eta geulis-geulis teh mun dibere jangkung mah aduh misalna geus moal jadi wali teh jelema kos kitu moal masih nyawadkeun we cak Allah ji anu aing nangin ini aing kunaon dicawad ku sia goblok da budak nah urang sebenarnya mah geulis da budak aduh ya Allah ya Rabbi ngan hanjakal rada gendut teuing da budak waduh lamun dibere semampai geus teh mah aduh geus pokona mah bintang kejora bae aduh ya Allah ngan hanjakal tuh budak rada gendut teuing tah eta ngaranna nyawad tah kos kitu tah moal jadi wali tah datang ka irage ka jeung teh ngabudak ge zikir moal sebab cawadan ka cenah komo lamun geus jadi watak mah cawadan bae naon bae dicawad bae aya jelema teh boga watak teh nyawad bae geus tah mah moal boro-boro jadi wali tah mah boro-boro jadi wali jadi tatangga nu bener ge moal tah mah kos kitu mah jadi boga titik-titik nu deuk diperjuangkeun aya guruna ieu bae heula tah perjuangkeun ku sia tah eta ayo ke kanyawan kan perkembangan anak engke kanyahoan naik ieu nafsu ieu naik nafsu tah aya anu mantau kadeuleu leumpangna geus lain diukna geus lain sagalana geus lain berarti aya tahapan-tahapanna torekat teh lain zikirna zikir mah gampang deuk dikencengkeun deuk dilalaunkeun babari ieu mah dipasalahkeun zikir bae cak ieu la ilaha illallah cak ieu la ilaha illallah TK tambah kos gitu nggak masalahkan maca tambah kos gitu mah jauh keneh ka Gusti Allah ulah dimasalahkeun mending tanyakeun aslina zikir kumaha sih jaya aturan anak apa dina thariqah teh ulah dipertahankeun la ilaha illallah alamun la ilaha illallah salah tah cak alfiyah lain jurusan alfiyah ieu mah ka ieu mah jurusan maca mah alfiyah ieu mah lain jurusan alfiyah ka kakak mah kumaha sih nu mantak aya jelema gagah jasa ngajina neuk asup torekat ngadalil di hareupeun guru oh mending ka ditu bae neangan guru nu saja lain urusan dalil ieu mah urusan deuk nundukkeun ruh lain urusan dalil mah teu di alfiahan di soropan di mantekan tah mah kos kitu mah pamud kos kitu ieu mah deuk nundukkeun ruh geus teu kudu dibaca ayatna geus teu kudu dibaca hadisna jarago maca hadis jeung ayatna urang ngarekeun ki pudoli di luhur tilu panggung atuh saudara tungtung nama amplop kene ieu permasalahan roh lain masalah la ilaha illallah teka sama
man kos kitu. Ngaji deui, lain masalah maca. Engke di ayatan, lain masalah aya. Mantap kula dioper-oper. Aya hiji kiai datang ke Habib Lutfi, sono aja ke Ki Uci. Ke Habib Lutfi. Datang ke kula. Sepeting nya. Balik. Kayak datang deui ka dieu. Kunaon ajeng macakeun kiai, kumaha cenah ayat ieu pertalian jeung thariqah. Oh, paingan ku Habib Lutfi dioper ka aing. Orang iya jelema ngadalil. Balik sia ka ditu. Balik deui ka Habib Lutfi ka ditu. Balik deui ka Habib Lutfi. Ti Habib Lutfi titah ka dede caknya aing kos bola bae. Atuh sia ngadalil. Ngadalil mah tak wari dengekeun ngaji tah. Di ayatna, di hadisna, udah dipanjangkeun nah eta karak dalil. Ai deuk ka tarekat mah ulah ngadalil. Sami'na wa ata'na. Nyangakeun sadaya-daya abdi mah. Benar sia? Sumuhun. Tuh, sapuan tuh dari. Aduh, kiai. Sekarang tidak nyapan geus wados, ampiling saku aing. Atuh lain kitu tarekat mah zikir mah ambalaya. Babari la ilaha illallah, la ilaha illallah kan kenceng amat sih kiai. Cauna loba. Patalina jeung cau. Asal ngariung dinu susah bae la ilaha illallah 11. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kiai saya tikamat lah susah ya sakena. Tarekat si kos kitu heran aing mah. Heran aing mah masyaallah karim. Nu hese ge ngalunakeun ruh supaya lunak berhakikat kana qada Allah. Qada Allah teh ilmu Allah, qadar Allah teh ilmu Allah. Nu qada mah baheula di azali, qadar nu ayeuna wukuha lagi ta'allaqa bihi ilmu. Berarti kan urang teu kaluar tina ilmu Allah. Karasa apa henteu urang ngojai dina ilmu Allah? Kakurung ku qada jeung qadar Allah. Hakikat mah urang teh dina ilmu Allah. Lamun eta ilmu Allah ge geus nyulusup ka jero kalbu urang moal berdaya. Ya Allah ya Rabb, deuk ka mana atuh abdi jaka nyahoan bae ku Gusti. Kicep abdi teh kanyahoan ku Gusti, denge abdi kanyahoan ku Gusti, abdi teh keur ngojai di ene-ene ku Gusti sin. Gusti paingan Kangjeng resepeun pisan. Lamun Kangjeng puasa poe Senin sebab kelahiran, mun poe Kemis lantaran pas amal ditempa ku Gusti Allah, kulana keur puasa cek Kangjeng. Resep Allah neuleukeun kula keur sujud tahajud, Allah neuleukeun kula keur duha. Resep Allah neuleukeun kula keur berjuang perang. Berarti kan ngojai dina ilmu Allah. Nah, lamun jelema geus ngojai dina ilmu Allah, moal daek kikiran. Wedan. Aya bener. Di mana? Ya di jalan, buku di maing goblok. Eta kolot eta tolol. Ya di jalan, mal kabel deui datang ka dinya datang. Iya. Jelema di ilmu Allah ngojai isi nanaonan teh pas kitu teh ya Allah ya Rabb isi urang deuk berangkat bae ke dideleukeun ku Gusti Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Oh hate teh dideleu deuk ka mana ieu cenderungna dunia berkat dunia dan lain sebagainya. Isin amat ka Gusti Allah. Engke lamun jaga di akhirat ditanya maneh waktu kunjungan ka anu teh pan tujuanna teh hayang dunia. Ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb. Tah ialah qada jeung qadar Allah tak nyorot ka urang teh horenganan di jero ilmu Allah. Mantak aya bae bahasa hakikat kullu ma tara wa kullu ma tasma'u eta teh fi ilmi. Naon nu kadeuleu naon nu kadenge aya di ilmu Allah. Paksa nu kadeuleu ku urang teh aya dina ilmu Allah. Urangna geuneuleuna dina ilmu Allah. Nu kadenge ku urang suara aya dina ilmu Allah. Sedenge urang naga dina ilmu Allah. Atuh urang teh keur ngojai di ilmu Allah. Bisa kos kitu teh kumaha eta? Perang ngalawan nafsu. Nafsu nu mana? Nafsu anu geus diatur ku ahli thariqah titik-titik nu kudu diperanganana. Ente lulus wusul ilallah nyebrang. Datanglah ke hakikat indah behorenganan. Salat teh ngeunaheun jasa Allah. Apa terasa diri nu salat teh? Digerakkeun ku Allah jak qada Allah dage
detik eta menit eta jam eta geus aya tulisanana di qada Allah bakal salat tahajud. Ieu teh hanya pelaksanaan qada Allah di jero ilmu Allah. Allahu akbar. Ngeunah tah salat 2 rakaat nu eta dibandingkeun jeung 10.000 salat nu ieu. 10.000 geus lain 1.000 deui. 10.000 rakaat kana. Datang ka tarangna ge beak. Beak make sujud. Cak ka mana tarang ieu. Bandingkan jeung nu 2 rakaat masih kena hebatan nu 2 rakaat zikir anu berhakikat atawa ma'rifat la ilaha illallah kagambar maha kawasana Allah istighna jeung iftiqarna teh kagambar wujud kidamba kok nu wajib di Allah nu mustahil di Allah kagambar sifat nafsiyah salabiyah ma'ani jeung ma'nawiyah kagambar intina horenganan Gusti Allah luar biasa hiji la ilaha illallah bandingkeun jeung jelema nu teu ma'rifat jutaan la ilaha illallah timbang di akhirat bakal beratan hiji la ilaha illallah. Masya Allah karim. Nah ieu perang merangan musuh Allah Yahudi jeung Nasrani aya waktuna jeung aya medanna tetapi merangan nafsu supaya orang ma'rifatullah ieu lah nu hese. Datang ke mana? Datang ke hatta yu'tul jizyata ayyadillahum sagirun wallahu a'lam.